dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh mitrati wa biali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang mun nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suweg dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak langeun aya datanggana nu nurutan fajar suweg kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah
sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan we ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Waalaikumsalam Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun nya geus pokona malah kula mendek ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa teh ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teh bisa ngazakat lain hayang sugih teh inggur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu cenah kudu maju geus doakeun sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal ngeuh kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk ku masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede sataun teu datang Ligo masalah aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunana emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil pleng nges teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna
datang deh Kiai mage. Waalaikum. Waalaikumsalam lu Kiai. Kunaon jadi? Duh, orang kos kieu nya Kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bae. Macem-macem saged mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng. Kunaon emang? Ambruk Kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula ambruk aing pake kokoset we tuh Gus ya. Teu meunang tak Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ke kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang ke kiai, kajian ieu mah keur carita ke kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit, jasa tinggal buntut tapi utak bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Al-Masum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Al-Masum, mushola Al-Masum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Al-Masum. Aya yayasan Al-Masum, loba bank boga Al-Masum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi mah Mitoha. Doana Kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun. Maju ambruk deui. Tas baju teh teu ka imam Mitoha. Teu ka imam Mitoha, ambruk ka imam Mitoha deui. Oh, maksudnya ngedeng deui di imah THS deui biasa. Doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teu kapanggih. Geus teh masalah ieu keur carita masalah Mitoha masalah punyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tak ka Allah tak datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung Mitoha tah. Lantaran nyana teh urusan dunia. Masyaallah Karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula. Datang terus ada senang poho. Susah deui datang deui di datang. Oh senang deui. Terang senang pohara jasa. Senang kadeleuna padahal hutang gede. Senang baheulana poho. Ta eta dunia mah kos kitu. Anu mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang
Eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan. Kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk. Bandung teh, Surabaya teh, Singapura teh, Jakarta teh. Nah eta teh kos karari itu teh. Engge poho ninggalkeun setik kan itu. Urang we kuari. Lah malah ke salat sunah lah. Miti teh salat sunah. Terus kabelah dia ke babadiah bae lah. Cuma qobliyah jeung badiah henteu. Kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat. Kabelah itu bisa teu salat. Tak eta kos kana ditu tah. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Nah, jelema diutus Nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah. Utus Nabi dakwahnya na. Sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah, dibere kesulitan. Carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba. Kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun Nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah. Kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok. Teguran ti Gusti Allah, dibere susah. Susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari. Nu geus di PHK leuwih ti 50%. Pulang kampung kuari. Pabrik nu ayana ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan. Sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh eta jang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hartina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian henteu.